Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Bapa dinten ayeuna dina pangajaran basa Sunda. Mung satacana Bapa baris ngecek heula ya. Rupi swanten Bapa kadangu jelas teu di hidep. Kakuping Bapak. Kakuping Bapak. Hatur nuhun. Satacan urang kana pangajaran, mangga KKM pingpin heula kanggo ngadua sasarengan. Mohon Bapak, saya enggak setaacan orang diajar, hayu orang ngadoa di kawitan. Amin, ngadoa teh aya rengsena, pihatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadayana? Sarehat daramang? Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Pangestu Bapak. mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan satrasna nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dupi dinten ayeuna KM lebet sadayana. Mohon Bapak hadir sadayana. Nuhun, saya alhamdulillah ya. Pami hadir sadayana. Ayeuna teh urang parantos anjuk ka laungan kahiji dina materi anu kadua nyaeta materi dongeng. Bekituna mudah-mudahan hidup tiasa ngabandungan gitunya ti mimiti degika rengsena pangajaran. Ayeuna urang lajengkeun ayeuna teh urang baris persepsi heula gitunya ngemut-ngemut pangajaran sateu acana teh naon. Bapa mah hoyong diwaler ku saderek dini mangga. Mohon Bapak. Terjemahan nyaeta kegiatan alih basa tina basa Sunda kana basa Indonesia atau sabalikna. Bisa oge tina bahasa Sunda kana bahasa dengan atau sabalikna. Mohon saya hatur nuhun dini janten masih emutnya. Pengajaran satacana teh urang ngebahas materi terjemahan atau terjemahan. Tah gituna. Katinggalnya aya gambar-gambar rupa-rupa dongeng. Aya si kabayan, aya sakadang kuya jeung sakadang monyet, aya sang kuryang atawa sok disebut oge sakala tangkuban parahu. Cobi aya anu uninga teu naon anu disebut dongeng teh? Simkuring Pak. Mangga saderek Izmi. Dongeng teh caritaan rekaan anu ngandung hal-hal nu teu asup akal. Nuhun, sae walaranana. Cobi aya anu bade nambihan deui ngadeudelan naon anu disebut dongeng? Simkuring Pak. Mangga saderek Nia. Kakuping Bapak. Atos ayaan. Mohon. Numutkeun simkuring mah dongeng teh nyaeta carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran sarta sumebarna teh sacara lisan. Kitu panginten Pak. Leres ya. Hatur nuhun Mia kanggo tambihanana. Sateuacan urang lajeng langkung talep deui. Bapa baris ngadugikeun heula kompetensi dasar naon wae anu kedah dihontal dina ieu pangajaran lajeng kana tujuan pangajaranana. Ieu aya kompetensi dasarnya anu dipaharep tiasa dihontal ku hidup dina pangajaran dongeng ayeuna. Janten dina KD.2 membandingkan jenis dongeng berdasarkan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Salajengna nyaeta 4.2 hidup tiasa nampilkeun berbagai jenis dongeng ku cara ngadongeng, monolog, atawa dramatisasi. Tah, ieu tujuan pangajaran anu sakedahna dihontal ku hidup. Anu kahiji, membaca, menyimak, dan memahami dongeng. Anu kadua, mengidentifikasi struktur dongeng. Anu katiluna, membandingkan jenis dongeng berdasarkan isinya,
Anu kaopat menampilkan berbagai jenis dongeng. Tah, eta perkawis kompetensi dasar sareng tujuan pangajaran. Satacan urang ngaguar deui materi dongeng teh kumaha wae, Bapa baris masihan heula stimulus deui nyaeta mangrupa conto video dongeng. Tah aya di slide anu salajengna. Sadayana tiasa ngaregepkeun, tiasa nongton kalawan gemet tur daria nya. Mangga urang kawitan kanggo muter video dongengna. Dongeng anu judulna Sasakala Batu Kinyam Cimerah. Mugia jantan menghibur kalbu panggebrahana. Di antara Sukabumi jeung Sagaranteng aya hiji lembur anu sumur makmur. Katanana lembur Cimerah. Di eta lembur loba pisan batu-batu nu harenang. Kudu geus apal mah eta batu teh sok disorotna batu kinyam. Panglina di Ciwidey loba batu kinyam, sabenerna aya dongengna. Kieu dongeng teh. Nah, tadi teh hidup atos nonton video dongeng ya. Salah sahiji contoh video dongeng. Mudah-mudahan janten matak ngirut ya, ngirut hidup kanggo diajar ngadongeng sareng kanggo mudah-mudahan tiasa ngadongeng ka payuna. Dupi tadi videona numutkeun hidup rame teu? Rame Pak. Tah, ngun ya. Videona Saya nya mudah-mudahan tiasa dicandak oge amanatna engkin dina kahirupan teh kumaha. Ayeuna urang lajeng kana materi anu langkung teleb deui nyaeta aya rupa-rupa dongeng. Cobi minggu kamari atos dipasihan pancen kanggo maca materi dongeng. Aya anu wantun nyebatkeun jenis-jenis dongeng. Kuring Bapak. Mangga ka saderek Dini. Nuhun. Jenis dongeng teh aya fabel. Fabel teh nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun sasatoan anu paripolahna saperti manusa. Contona dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Aya oge parabel nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun paripolah jalma biasa. Contona dongeng Si Kabayan. Sakitu Bapak. Sae hatur nuhun Dini janten atos disebatkeun dua jenis dongeng, kahijina fabel, kaduana parabel. Mangga aya anu bade ngalengkepan deui. Oh, pami saur Abi mah kan tadi teh terus aya fabel sareng parabel. Pak aya oge legenda atawa sasakala Pak. Nyaeta dongeng anu eusina teh nyaritakeun asal usul kajadian atau hiji hal. Contona teh dongeng Sangkuriang Pak, asal usul ayana Gunung Tangkuban Parahu gitu. Aya oge sage Pak. Tah sage mah dongeng anu eusina teh nyaritakeun kajadian atawa hijama anu patalina jeung sajarah. Contona teh dongeng Sunan Permana di Puntang. Gitu Pak. Nuhun, hatur nuhun Mia janten atos disebatkeun aya sasakala sareng sage. Eta atos disebatkeun aya 4 jenis dongeng, tapi aya hiji deui nu teu acan disebatkeun. Cobi aya nu bade nambihan hiji deui. Aya dongeng mite Pak. Dongeng mite nyaeta dongeng anu raket patalina jeung masyarakat, kepercayaan masyarakat seperti kala lembut atau perkara anu goib. Contohna dongeng Nyi Roro Kidul Pak. Ieu aya ciri-ciri dongeng. Dugi ka dieu aya anu bade ditaroskeun heula. Ya anu mah cekap Bapak. Nuhun pami cekap janten. Mudah-mudahan tiasa maham nya tadi tina wangenan dongeng kumaha, lajang kana jenis-jenisna sareng ciri-cirina. Ayeuna urang ngalaksanakeun ngebandingkeun dongeng. Kumaha cenah ngebandingkeun dongeng teh?
Janten hidup dibagi dua kelompok ya, dua kelompok alit, lajeng ngabandingkeun dongeng anu jumlahna teh aya 2. Naon wae anu kedah dibandingkeun, anu kahiji nyaeta tangtos jenis dongengna. Boh tina dongeng anu kahiji, boh tina dongeng anu kadua. Lajeng dianalisis unsur-unsurna. Unsur dongeng cobinya emut-emut, anu kahiji teh aya tema atawa jejer. Anu kaduana aya palaku atawa tokoh. Anu katiluna aya latar ngawengku latar tempat, latar suasana, sareng latar waktu. Anu kaopat unsurna nyaeta aya galur atawa alur. Naha alurna teh maju, mundur, atawa campuran. Lajeng anu kalima nyaeta amanat. Ayeuna mah mangga dipasihan waktos 15 menit kanggo maca dongeng anu kahiji. Diharap tiasa maca ngilo wae nya. Mangga baca dongeng anu kahiji heula. Ayeuna urang lajengkeun PowerPoint-na kana dongeng anu kadua. Nah, ieu dongeng anu kaduana nya, mangga diaos deui. Atos rengse? Mun pami atos rengse, mangga ayeuna dipasihan waktu 10 menit kanggo badanten, kanggo diskusi sareng kelompokna. Dupi aya nu bade ditaroskeun heula sateuacan diskusi? Aya Pak. Teu aya Pak. Mun Aya Pak. mangga wilujeng diskusi. Kumaha atos rengse diskusina? Alhamdulillah atos Pak. Mun saenya janten sabadana hidup diskusi sareng kelompok, ayeuna urang pidangkeun hasil diskusi unggal kelompokna. Anu kahiji mangga tiasa dikawitan wae ku kelompok hiji. Sim kuring bariskeun hasil kelompok diskusi Pak. Janten tema tina dongeng anu kahiji teh nyaeta temana asmara atawa cintana sangkuriang ka indungna nyata Dayang Sumbi. Terus latar dina dongeng kahiji teh nyaeta latar paten-patena teh di leuweung, di imah jeung di karaton. Latar waktuna isuk-isuk, beurang jeung peuting. Terus latar suasanana teh pika ambekeun oge aya pika bungaheunana. Galurna nyaeta galur maju. Teras sedangkeun dina dongeng nu kadua temana nyaeta kalakuan jalma anu ngedul. Latar tempatna aya di imah jeung di sawah. Latar waktuna teh isuk-isuk jeung beurang. Latar suasanana pika seurieun jeung pika keheuleuh. Teras galurna teh nyaeta galur maju. Sakitu Bapak, hatur nuhun. Ayeuna mah ka kelompok 2. Dina hasil diskusi kelompok 2 mah Pak, palaku dina dongeng kahiji teh nyaeta sangkuriang, si Tumang, Babi Wayungyang, Dayang Sumbi, Lembut jeung Jin, oge masyarakat desa. Palaku dina dongeng si Kabayan, Malatutut nyaeta si Kabayan jeung Ninina. Ari amanat dina dongeng kahiji nyaeta ulah sok maksakeun ka hayang sorangan sarta kudu tumut kanu jadi indung. Amanat tina dongeng kadua nyaeta urang salaku manusa kudu getol di damel, ulah horeaman sarta kudu hade sangka kana naon nu dibade dipidamel. Janten tiasa dicindekeun nya. Dongeng anu kahiji mah tadi sangkuriang. Sangkuriang eta jenisna dongeng sasakala atawa legenda. Sedangkan dongeng anu kadua si Kabayan Ngalatutut eta kalebat kana dongeng parabel. Teu acan urang pungkas pangajaranna, Bapa baris masihan heula evaluasi pangajaran. Naha cenah buat aya evaluasi?
Ya, evaluasi pengajaran margi di dieu teh kanggo ngukur kamampu hidup sarta pemahaman hidup dina pangajaran dongeng dinten ayeuna. Begituna mangga tiasa pidamel soalna anu aya dina Google Form, ieu aya linkna nya, aya tautanna tiasa dibuka wae. Tah, Bapak baris masihan pancen kanggo hidup janten hidup sarengsena tadi ngabandingkeun dongeng, terus nongton dongeng kumaha, ngaregepkeun dongeng, sarta nganalisis pancen kanggo minggu payun hidup teh mangga tiasa milari salah sahiji dongeng bebas gitunya eta tiasa dipilari dina internet buku atawa naroskeun ka sepuh gitu. Lajeng diapalkeun sareng didamel videona sa kreatifna sa saya-sayana gitunya. Pamiatos eta video lajeng kumpulkeun dina Google Drive kelas ieu tiasa dicatet tautan Google Drive-na. Mangga dugi ka dieu aya nu bade ditoroskeun perkawis pancena. Tak aya Pak tos kahartos. Mun Aya, pami kahartos alhamdulillah gitunya pangajaran materi dongeng lawungan kahiji teh parantos lekasan. Kukituna mudah-mudahan sadayana tetap semangat, tetap tiasa jagi kesehatan dina mangsa sasalad ayeuna gitunya. Ulah heula pancena dikerjakeun minggu payun insyaallah baris dipidangkeun masing-masing. Kukituna ayeuna mah urang pungkas ieu pangajaran lawungan kahiji ku ngawaskeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Hatur nuhun kanggo perhatosanana, hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak. Pak.